ajar di imah ngeunah tumanina. Tong hilap lur, like, komen, subscribe, Wilujeng diajar. Wah, hai guys. Ini guys, punten lur. Nepangkeun. Nami abdi entis. Entis romantis, entis hitam manis, entis calon artis, entis telatan. Geuning telatan. Eta mah baru dak Karang Taruna we. Sok ngomongkeun kitu. Wah, oge kieu ge entis pemuda Karang Taruna. Nah, pang nantis disebutkeun entis telatan teh, pedah kieu caritana. Aduh, jam berapa ya? Wah lah, jam 10. Aduh. Wah, mangkaning ya, poe ayeuna bakal aya kegiatan. Aduh, bagi-bagi masker cenah mah. Hah. Aduh, mana ieu sikat gigi, mana sikat gigi? Aduh, aduk. Ieu mah lap. Aduh. Mandilah. Wah. Telat ya. Aduh, 10:30 deh. Mandi lila tudaan. Celana baju. Aduh, ayo. Wah, ngarumpul ya. Punten. Aduh, hapunten ya. Tis telat. Di mana, Des? Dirompok nembe gugah. Aduh, abdi mah izin nembean ge jadi pemuda Karang Taruna tos telat kieu. Kumaha acarana? Ye, Naon nu tiasa dibantos ya? barudak ti isuk. Tos rek saya teh. Nembe rengse, ieu Ya. barudak ti isuk. Entis di mana hunggul ieu teh. Muhun ampura nembe sumping ya. Ye, Telatnya. baku ka dieu tadi teh. Muhun. Saur nyerahkeun laporan. Oh, ngadamal laporan iya. Muhun. Oh, wah. Jok damelan kuntisnya. Oh, geuning ku entis Muhun atuh udah baru kan tos secara pet tadi ayeuna giran Muhun. entis atuh. Oh, gitu. Oh, nya tuh. Ada ka mana? Ieu bari mulih lah kadinya. Oh, Sekedap. Oh, iya. Iya datana ya. Muhun. Cenak we nya. Mun Aduh. Kumaha yeuh? Ketempuan yeuh gara-gara udang berang sih. Geus main PS udah jeung si Adi, aing mah jadi kaberangan. Kumaha ieu nya? Aduh. Pan lohor. Geus beurang kieu mah. Kumaha ieu mangkaning kedeung deui balai desa tutup. Jabaning kudu laporanna kudu anggeus ayeuna ieu kegiatan ieu. Salat heula lah. Ke lamun geus salat arek neangan ieu kumaha carana titah nyieun laporan kegiatan juga namanya. Salat heula lah, lohor heula. Alhamdulillah. Lohor. Padahal mah tadinya kuduna mah ti isuk datang teh. Jadi ketempuhan panan titah nyieun laporan kegiatan deui. Saha ya bingung ya. Pasti dah kabarudak mah. Moal aya nu daekeun mere nyaho da kulantaran telat. Gampang lah. Sugan we menang sakapanggihna lah. Itu sih gak si entis. Tis. Bang. Kenaon di dinya? Teu kena naon mang. Ieu we keur ieu
meresan kertas. Oh, sugan teh keur naon? Dia tuh dia jeung Mang. Mun Mang. Mang, Nah, keur naon mah di ditu atuh? Mang keur naon di dieu? Emang mah da biasa we keur nempoan bosan di saung bae. Oh. Mah jabat teu aya barudak Nya. geuning tadi mah nya asa sepi tadi mah. Oh, muhun Mang. Tos iya panan barudak Karang Taruna tos kagiatan. Tadi teh bagi-bagi masker saudara teh. Oh, Mohon. ki paingan di saung kalah asa jarempling geuning biasana sok aya hal-hal barudak. Muhun Mang. Ih. Mang, bade ka mana ieu teh? Kan? Bade ka mana? Nya eta pugu ieu teh karesel biasa sok aya barudak ayeuna kalah jempling nya Mang teh lelempangan wae. Ieu mah. Gitu. Heeh. Aduh, tidak terloba. Naon eta tis? Ah, kumaha Mang? Naon eta? Kela Mang, kedap Mang. Iya duh. Duh, pabalatak nih. Gini eta bagi-bagi masker. Naon eta teh? Oh, iya Mang, tadi data pan tadi kan barudak Karang Taruna pemudana bagi-bagi masker di Desa Ciawitali Mang. Muhun. Heeh. Eta Aduh. teh datana kitu Data. maksudna mah. Nya data tulisan nama datangan teuing ieu teh naon da soalna dipasihan ku si tadi teh ku anggota Karang Taruna dipasihana teh. Oh, terus kanggo naon eta na entis? Ieu Heeh. saurna teh kieu peda entis tadi teh pan kuduna mah isuk-isuk datang teh bagian ngabagi-bagi masker efek teh entisna telat Mang. Ah, baku maneh mah. Heuh, Tanda Mang. telat teh geus hayu. Pentingna tuh da we. Mang, geus main PS jeung si Adi teh jadina teh udang kaburangan. Pan pasti. Ayeuna we Antuna teh PS. katempuhan Mang ti tang adamel ieu Naon? non laporan kegiatan cenah soalna Oh. poe ayeuna deui Mang kudu distorkeun ka pakubuna cenah soalna teh kitu. Nya atuh Aduh, tinggal ge ah, gawean ku entis. gaweana gawean kumaha maksudna Nya. dipadu-pasikeun bae gitu ka pakuwu ieu teh. Ih, maksudna mah ku entis eta jieun heula laporanana. Aduh, kumaha sih Mang boroning nyieun laporan pan mangge apal sorangan. Entis asup ka pemudaan Karang Taruna dia kan nembean. Geus nembean pek teh Heeh. kaburangan pisan nyantungna teh ketempuhan we. Menang tugas ieu nyieun laporan kegiatan. Oh, gitu. Kumaha nya Oh, Mang? atuh hayu atuh geus pasti tama minta bantuan ku Mang deh. Apal, Mang Mang, ya. Mang nuju nyase sugan. Geus hayu. Ah, wah, kudu itu ka bener Mang ya. di saung teh Ah, iseun. alhamdulillah. Beulah urang ka saung, Aduh. urang ka saung. Ayo tuh Mang, Ayo Apa? enggal Mang ieu. Aduh, ieu. Arek ayeuna ieu. Dikumpulkeun ayo tuh. Ayo Ayo, caket eta ayo. pugu eta saung di dinya. Ayo. Eh. Wah, alhamdulillah. Oh, sugan teh Mang keur sibuk beusing gitu nya. Ah, alhamdulillah. Tah gitu Mang. Naon? Gitu tah. Nu Jadi hesena naon? entis Entis teh teh nu hesena naon? nu hesena teh nya eta ngadamel laporan kegiatan teh. Heeh. Kumaha dapan entis teh apal nyawa-nyawa nya maksudna pan pedah we hayang ngiluan ke Karang Taruna teh megagah we gitu pan katempuan sintis cenah ngiluan Karang Taruna cenah kitu. Ari gawena mah pan nyakit apal sorangan geus bisa naon atuh Mang. Oh, da nya apal mangge lah. Keun teu naon da dimaklum entis mah. Da teu sakola nya. Tapi atuh, Mang. keun da masih teu sakola ge aya diajarna pan kudu. Nya Nya sih, Mang. kudu bisa urang teh kudu masagi kana naon bae ge bisa gitu. Mang Kumaha? ari ieu nyieun laporan teh kumaha atuh Mang? Terus ai laporan teh maksudna kumaha? Urang gitu urang Heeh. ka pakuwu gitu. Heeh. Mawa ieu data lapor. Tuh, Ieu. cing kieu eta Jika lambut upacara kan sok aya gitu pan Oh. lapor hari pan ningali adi entis we pan sok ngajajab sakolanya Mangnya enggak poe Senin teh pan ningali nu upacara sok aya nu lapor Oh, gitu eta. juga gitu. eta mah lain eta mah laporan ke upacara maksudna mah. beda deui. Oh. Ayo. Cing eta ningali heula Mang, ningali heula Oh, laporanana. iya, Mang, cing. tah, Mang, tah. Nah, yalah. Ieu berarti non bagi-bagi Buka. maskernya. Nya bagi-bagi mas kan eta tulisanna mah data naon eta teh data penduduk
yang mendapatkan masker tanaon eta tulisan teh. Heeh tah aya eta mah. Mang. Terus Mang kala-kala Mang saacan ngadamel laporan kegiatan. Ai laporan kegiatan teh naon sih? Hari nya anu ngaranna laporan kegiatannya geus puguh eta laporan kegiatan nya eta ngalaporkeun kegiatan anu ku urang geus pernah dilakonan gitu. Jadi aya anu bentukna ngaberele misalkan eta mah biasana keur sambutan ke dina misalkan bubaran panitia atau jeung segala rupa eta bentukna ngaguluyur gitu eta laporan kegiatan aya oge tah salianti anu di naon dilaporkeun di naon diucapkeun kudu aya oge laporan anu tertulisna tertulisna nu tertulis gitu kumaha Mang eta teh maksudna pan aya laporan cenah tadi teh salurna teh aya nu di ieu nya di pedarkeun sorangan gitu teh dina kagiatan model contoh cenah pembubaran panitia bagi-bagi masker model kitunya nya. Terus hiji deuna kudu tertulis eta teh ditulis omongan urang teh tak kumaha eta teh. Nya maksudna mah ditulis lain omongan urang da masih anu dilaporkeun secara lisan ge eta teh tina tulisan anu di ucapkeun ku bahasa lisan. Sebenarnya mah data namanya data-data dina bentuk tabel oge aya atau dina bentuk paragraf bisa di dinyana gitu. Terus Mang dina laporan kegiatan nu tertulis berarti nya Mangnya eta aya naon bae sih Mang? Tah lamun ngalaporkeun kegiatan anu sacara tertulis biasana nya ieu mah biasana urang sandingkeun heula urang bandingkeun jeung proposal. Nah pasti kan memeh nyeun laporan teh memeh kegiatan teh sok aya proposal heula ieu tempo heula proposalna naon ngaran kagiatanana ningali semat ningali barudak Karang Tarunana teh ada ramalan proposal tanaon eta teh dijilid terus teh dipasikeun gitu ka masyarakat ieu bakal aya kegiatan ieu terus dibalakeun gitu. Eta nya maksudna mah luyu kenal diluyukeun jeung si proposal eta naon ngaran kagiatanana pan ayanya dina proposal aya ieu non rancangnya. Nah eta rancang atawa kasang tukang didinya naon gitu kegiatan teh terus temana naon terus tujuan maksud jeung tujuanna kumaha eta teh terus anggaran biaya didinya aya anggaran biaya terus sasaran sasaran teh saha tah sanggeus urang apal da pasti pan ari panitia mah kudu apal naon ieu teh tujuan acara ieu teh naon ngaranna terus sasaranna ka saha kudu apal tah engke dina laporan teh nya entis nyieuna hampir mirip jeung si proposal eta. Nah lamun ayeuna misalkan ari proposal mah kan samemeh nya samemeh kagiatan urang ngimpleng heula ieu tah ari laporan kagiatan mah kusabab geus dilakonan kagiatan eta teh tah tinggal nempo tujuanna naon acara eta teh. Nah misalkan tadi tujuan bagi-bagi masker sangkan naon misalkan cing menjaga kesehatan ya usum covid tah tujuanana keur nyadarkeun atau menyadarkan masyarakat pikeun mematuhi protokol kesehatan misalkan tah sanggeus kegiatan teh tujuan eta teh beunang teu ku panitia teh. Nah eta hiji tujuan jeung maksudna etanya terus sasaran. Nah kira-kira pan memeh namanya kurang diimpleng gitu dina proposal teh sasaranna ka masyarakat desa Ciawi Tali misalkan gitu. Tah sanggeus kegiatan teh urang teh naha dina pas prak-prakanana mah naha aya urang luar anu kabagi atawa kumaha gitu. Jadi marangan aya urang luar Ciawi Tali marangan ulin ka dieu naha dibere oge atawa kumaha gitu misalkan eta dina non sasaran tah terus anu paling
penting biasana anu sok dipadungdengkeun dina laporan kegiatan ieu biasana sok disebut LPJTA eta laporan pertanggungjawaban cenah nya. Eusina mah laporan kagiatan keneh ya. Sok nyokokna teh kana anggaran jeung biaya. Nah, jadi didinya engke dilaporkeun ya. Rancangan anggaran biaya sabaraha terus dibandingkeun jeung pengeluaran kena pas prakanana sabenerna abis sabaraha gitu. Eta kita didinya ge aya nya tulisanna pengeluaran. Aya tah di dieu aya pemasukan ye ti haji ade aya tah. Nya eta lah seueur eta nya. Di dieu tinggal kuntis di kitu nya. Guluyurkeun we teu naon ti mimiti ngaran acara nya terus kasang tukangna terus temana naon gitu laporan ieu teh terus anggaran jeung biaya abis sabaraha kegiatan ieu teh gitu. Terus di dieu teh aya naon deui eta tah sanggeus eta nya urang tinggal panutup kacindekan di dinya teh kesimpulan kesimpulan tina ieu jadi kacindekan tina acara ieu teh kumaha entis teh gitu. Berarti meureunnan lamun laporan kegiatan tertulis mah emang puguhnya aya strukturna nya mangnya sumuhun mimiti meureunnan ngaran kegiatan naon terus kasang tukang kegiatan naon terus teh naon deui mang eta teh naon deui eta tujuannya mangnya tujuan di dia aya tah tujuan eta aya tah eta proposal lagi nyelap di dia aya tujuan terus naon deui mang terus tema waragatnya mangnya tadi biaya teh nya pemasukan pengeluaran berarti nya tah kudu dilaporkeun eta teh sangkan aya transparansi keneh teh gitu. Terus aya deui naon deui mang santos waragat eta teh kegiatan ieu kegiatan anu dilakonan eta kudu dilaporkeun teu mang kegiatan naon eta aya kegiatan kudu dilaporkeun teu eta pan tadi aya ngaran kegiatan terus kumaha bae dilakonan gitu nya mang ya beunang teu tujuanana sasaranana meunang teu gitu eta nu tadi contoh kegiatanna ngayakeun naon gitu misalnya teh masker salian masker teh urang kudu sosialisasi tadi teh jaga jarak misalnya teh naon mohon nya terus nya eta oge perlu naon teh waktu jeung tempatna di mana gitu eta kudu waktu jeung tempatna kudu aya eta teh kudu aya bener jeung lamun kegiatan lomba mah misalkan nya aya nu ngaranna pamilon sabaraha urang eta di dinya pamilon peserta di dinya eta lamun dina bagi-bagi masker ieu mah tinggal ngitung we panitia nyadiakeun masker sabaraha abis henteu nu dibagikeun tah tinggal ngitung eta jadi masyarakat anu meunang masker teh aya sabaraha ratus urang gitu. Berarti intina dina laporan kegiatan mah ngalaporkeun hasil tina kegiatan eta naon bae geus puguh pan laporan kegiatan gitu. Jadi gunana pikeun ngalaporkeun kegiatan eta gitu. Nyantos atuh aya kitu mah gampil mah. Gampang kuntis ge digawean. Pan ayeuna kieu mang pan di entis dirompok pan teu gaduh kanggo ngetik pan ieu kudu ditulis mang. Abdi tiasa nambut itu mang. Hehehe sakandenan maksudna teh. Tadi teh asa di anggo laptop mang teh. Kedap. Wios mang. Muhun itu nuju dianggo euy tis. Kumaha atuh mang? Kumaha nya? Da. Eta mah si bungsu mah lamun dicandak teh sok ngamuk euy. Gitu nya mangnya. Kumaha atuh nya tis? Aing mah euy. Itu saha mang? Aduh. Kela tis. Mang teh pan aya komputer di saung parahi diajar. Paragi diajarnya. Paragi diajar eta anu barudak. Mun. Wios mah. Mangga nu eta bae muhun hilap mang teh aya komputer di saung. Kieu pan mang apal sorangan. Tis kan teh sakola teu apal kumaha cara numeukeun komputer maksudna mah nya sakalian nambut, sakalian pangagaweankeun we.
Kitu mang maksudna Hmm. mah. Ayeuna mah kieu bae pan eta si Adi sakola. Tah, entis minta diajaran ka si Adi. Oh gitu tuh. Ah, Cunghul gitu. aya tuh. Oh. Datang tuh. Jadi, Dik. Iya bantuan ya. Oh, bantuan naon, Tis? Oh biasa ya. Ah, duh, Pan aya pedah we jadi, maneh kan keur peuting pedah we. Main Mau PS atuh. jeung urang. Gak sok, Urang jadi Tis, katempuhan Tis. peran. Hah? Mang reka ditu deui nya hayang leuleumpangan Mang Oh mah ya tuh mang, nuhun ya Iya, mang iya. non. Komputerna dianggol aja mang ya. Mangga sok tah. Cabut lah nya. Tah ya ajaran tis. Mohon, Ya, mohon. oh pedah we keur peuting panan main PS bareng jeung urang. nya, Jadi urang Assalamualaikum. kakurangan. Salam mang. Atuh, Kade mang. urang eleh wae atuh. Wah tuh mana sih? Bantuan atuh Ya, ya. atuh urang gawean atuh. Oh atuh pan maneh mah rada ngarti, aya urang mah pan teu ngarti. Maksudna pan kayak kieu ya. Oke, lamun misalnya teh ieu laporan geus anggeus terus dibikin ke Paku, tah ke urang Main PS deui. main PS deui. Dasar entis telatan. Batur mah teladan, ieu mah telatan sih. Dulur-dulur urang diajar. Teu di sakola ge urang tetep diajar. Keur kabutuhan urang sorangan. Sangkan hirup teu dipopodo. Urang pinter. Untungna keur urang. Urang bodoh. Rugina keur urang. Diajar di imah ngeunah tumanin